Kuring punten nyuguhna 7 menit ieu talami. Urang doakeun ya panganten. Hiji sing loba mil, aduana sing loba rejek. Katilu terutama urang sadaya nu hadir sing loba doa. Duit we abokna teh lebaran nya. Geus bingung we dina otakna teh duit teh. Tong mikiran duit nu hadir mah da moal menang duit. Heeh bener. Kecuali MC balik ke dia menang doa. Gitu. Kecuali MC balik ke dia menang doa. Gitu. Tapi kata munafik nyebutnya, munafik Pak, sakabeh jalma ge butuh kudu. Oh bener, butuh kudu. Mantak sing kuring jauh-jauh di Cicadas ka dieu teh keur neangan amal. Jamaah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, imam kenalan kanggo kadua panganten. Cek Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal loba umat-umat kami nu ngalaksanakeun pernikahan niatna ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, ngaraih rumah tangga sakin, ngaraih rumah tangga mawah, ngaraih rumah tangga waroh, ngan nyahakal eta kalimat sakinah mawadah jeung waroh teh kalimat nu gampang diucapkeun ngan hese laksanakeun. Naon kuncina urang hayang mudag sakinah mawadah warahmat? Hijina kasih ngalakin ke hidup nu bakal jadi salaki pamimpin dina rumah tangga ziyadakum buyutakum bitilawatil Qur'an. Wayana kasih hidup sing bisa jadi pamimpin nu ngawal istri ngajadikeun makmum istri getol maca Al-Qur'an. Gitu. Mata bibir jaga kasih. Kobo bulan Ramadan loba berzikir ka Allah, loba maca Quran. Jadikeun pamimpin hidup ka samalaki sing getol maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tulikeun ngejawabnya belah di unggul saeutik. Kitu mah caricing we nya. Kararande ngahulang nya nya katingali loba masalah. Jadi katingali loba hulang-hulang. Loba hutang. Katingali loba hulang-hulang. Pak, jawab dan caricing wae. Da yakin. Lamun seuring ngilu seuring, lamun ngajawab ngajawab, keun ieu mah beakeun we mun teh. Kalinglung kapeurih kami umat beakeun ti dieu leungitkeun da yakin balik ti dieu mah loba nu nanya. Bener lagi ya. Ramadan mah nya itu nu lagi balik punya. Ibu ya tingali ieu mah anas ge apal. Katingali sok ngaji kitu mah teu apal anas lagi katingali tarang ngaji. Eueuh kae eling we kae. Oh kaeling gitu teh anak saya teu apal kurang tes ya punya tuluykeun tadi tuluykeun tah. Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Geus tarik salah teh. Eueuh kae eling. Aduh aing mah. Tinggal belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ibu, nepi ka polotot ka simpen. Geus di melotot di luar kepala. Imam pinter sok ngaji. Kitu mah tarangan. Eueuh kae eling. Urang tes deui. Orang tes deui nu ponok nyabunya nu ponok karunya. Wallahu azizun. Duntikom hakim. Luar biasa Pak Belit nyabunya. Jadi Ramadan mah Pak Belit jeung duit jeung hutang. Jadi ngaji teh teu apaleun, tapi da ibu hari itu mah nanti Bu sok rendah diri. Itu mah dah hafid Quran unggul. Anak api teu apal nyabunya. Sok orang tes sebenarnya. Ya Pak, tuliskan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza
musibah qalu inna lillahi wa inna nya doa modal mah apa doa modal apa nyebunya gitu luar biasa nyebunya pokoknya kasep anakin wayananya sing getol maca Al-Qur'an lu cari lamun urang dibacakeun Al-Qur'anul Karim beurang jeung peutingna bakna nempel kana dinding takna nempel kana suhunan sakna nempel kana jam dinding nepikeun sakabeh ayat-ayat Allah nempel kana sadaya eta bangunan imahna maka bakal ngajadikeun rahmat Allah lungsur barokah ka eta imah sehingga rumah tanggana tentrem sakinah mawaddah waroh salakina mantep punten diangan salaki teh anu kudu gede kan awas tuh nggak caprak di bulan Ramadan awas bulan puasa itu ya gede kan kanyaah ada gede kanyut coba orang boga salaki tara sol tarangan taranita pemajikan sol taranita pemajikan ngan salakina gede am sahau kadua gam salaki nu kitu teh kudu dicek cakal cakal bawa ke pengajian cek open cek tapi ngeureuy gitu luar biasa aja mah kasep oyananya sing kita maca Quran menjadikan rumah tangga tentrem ayam loh jinawi aya dina rahmat Allah bongan urang deket jeung Allah Al-Qur'anul lawan jauh tina Al-Qur'anul Karim wayahna Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala urang bakal panas rumah tanggana sabab jauh jeung Allah nu kaduana salat ziyadakum lima kumbis salat babakeun salat wayahna urang teh kudu ibadah terus teh urang teh kudu ibadah sabab naon urang hayang ka surga teh kudu ibadah urang hayang ka surga teh kudu urang hayang ka surga teh kudu puas Pak Heri menang cenah abdi ka surga teu salat pet teh deui sabab Allah nyieun surga kudu tara salat Pak Heri menang abdi teu puasa pet teh teuing ceuk Allah ge da Allah ti ayeuna geus nyieun surga kudu tara puasa naon syaratna kudu gelo terus lu gelo mah teu meunang ku hukum mantap Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala lamun urang hayang ka surga embung salat hayang ka surga embung ngaji gampang syaratna kudu gerak-gerak tobat kudu gerak-gerak gelo tobat gampang bari melong ka ustaz gelo deuk deui ieu urang Sukabumi Bogor Cianjur kain pun gelo luar biasa dua we kasusnya hiji loba baca Quran kaduana salat nya pang nama tahajud sakitu panginten cekap kultum kuliah 7 menit mudah-mudahan manfaat kanggo kedua panganten umum kamu urang sadaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.